Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah wangi ieu urang tiasa kempal di dieu dina raraga eling-eling jeung diri urang bahwa urang ge sami-sami bakal nyabrang ka alam barzakh, di alam arwah ka alam malakut ka alam nasut ayeuna isuk ka alam barzakh ke urang digiring ka alam mahsyar didinya bakal masing-masing ditimbang nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Cek Habib Rozak nu di dieu mah kabeh tadi bisa nyebrang. Bisa nyebrang kabeh. Mudah-mudahan sakumaha nu didongengkeun ku Habib Rozak murid-murid nyebrang nyana ti Kelebu. Percis du tadi murid nyebrang nyanana salantaran make kalung gede jadi berat ku kalung ya akhirnya tuh bisa nyebrang. Kajen biblah murid benu nyebrang Habib di Kelebu ge kajen. Aduh tapi ditulungan deui ku murid dibalangkeun. Urang hayang jadi Allah ternyata hese. Sakumaha nu sering dicaritakeun. Jadi ahli Allah teh horeng kudu tarap-tarap heula. Tarap-tarap alip-alipan heula masantren. Sadiakeun ku Ki Pudoli di dieu masantren. Nyanana tilok aya di imah. Tu murid bingung. Mantek nyana ka kula doakeun supaya aya santrian gampang. Aya santrian hiji jadi yayasan jurusan neraka jahanam. Atawa urang nyieun pondok atuh urangna ulah ka mana. Sakitu dicuna dibagi waktuna. Sia mah suka ju hayang babagi bae. Oh masalah. Lamun urang carita Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz boga anak ngaranna Umar Raja. Waliyun min auliyaillah anu selalu didongengkeun dicaritakeun ku para penggede di mana bae. Abdul Aziz hayang boga guru jang anakna di mana ieu masantrenkeun anak istikharah. Muncul dina istikharahna aya seorang alim ngaranna Soleh. Titipkeunlah gancang caritana Umar ku bapakna ka Kiai Soleh. Pangdidikeun deuk kumaha bae nyanggakeun sadaya-daya kumaha mama. Mangga ganjang caritana bae geus penting ngajina. Terus ngaji. Sanggeus ngaji dididik salat, dididik berjamaah. Cek guruna sehebat daun bae ngaji lamun teu salat berjamaah anggap teu bisa ngaji. Ambo ta guru mun aya kuari moal santrian. Sakali deui cak guruna ngaji geus galeuwihan 12 pan. Leuwih mah. Gus pohara jasa. Tah tapi lihat teu berjamaah berarti ieu can becus ngaji. Pokoknya salat berjamaah. Akhirnya digalakeun berjamaah. Satu ketika eta Umar subuh qodaan. Usolli fardhu subhi rakaataini qodaan. Ya kos Ki Pudoli lah. Sering gitu. Di Nurjaya bangsa karib. Masa nusuk ceramah mah tu kodoan
Ceki Nurjaya tilok cing mah tuh lapor Kiai Soleh ke Kiai Abdul Aziz isi laporanana hampura bapak ieu anak teh teu bisa dididik teu bisa dididik kumaha geus bisa maca Quran mah geus talak maca kitab geus pasehna luar biasa sorok nahuna pohara tapi kula teu bisa ngadidik ai kitu aya naon subuh qodoan Masya Allah cak Abdul Aziz awas ya anak teangkeun ku nyana balik sia balik bebeja ka emakna bebeja heula minta hampura sia enta hampura cek Umar kula boga kasalahan ti leuletik dididik ku abah dididik ku guru ku ari geus pinter kula ku hari salat qadha hampura mah hampura dihampura ku Umar can beres cek Abdul Aziz diuk sia di dieu buka bajuna dibotakan Umar teh dibotakan eta teh salat subuh berjamaah doang qadhaan dibotakan nu matak baheula di Cilongok lamun teu berjamaah botak sarua bae ku ari mah guruna ge teu berjamaah atau enggak dari botakan deui engke besijak murid aing bae botak ai sia guru eta mah cah Habib Rojak bebe teu kalekep ieu keur carita Umar bin Abdul Aziz dibotakan ku bapana kumaha nyana sumpahna cek Umar abdi moal deui ngalaksanakeun hal-hal jeung pagawean nu bakal ngahalangan kana salat berjamaah Masya Allah langsung ke pondok deui ti harita nyana konsisten berjamaah istiqomah jadilah raja waliun min auliyaillah orang di pondok nage kos kitu tah mana ku hari santri aya nu botak frustasi pan kamari pan gula ke Mekah jeung Haji Pendi Haji Agus kabehan we ju nyana tahallul di Mina teu dibotakan kula botak beres botak kula dongeng hadis Kangjeng Nabi begitu nyana ngadenge hadis Kangjeng Nabi nu sajan botak Haji Pendi pan teu kieu we ngalamun nu sajan barotak geus nurut botak Haji Pendi pang panderina kieu ditanya maju moal botak jore cekina mun dibotakan akhirnya kulantaran kabeh rombongan botak nyana ge tetep dibotakan botak begitu ditanya deui ku babaturan maji kunaon dibotakan aing teu boga duit cek ini frustasi HP leungit duit teu boga geus lah maning botak bae berarti botakna frustasi loba ku ari kanu botak frustasi tah ieulah Umar bin Abdul Aziz seperti kitu menta hampura ka indungna pohara ieu salat subuh qada bae menta hampura ka indung pan lain lalagaan pohara eta tah botak indungna kudu bener-bener jadi figur sebab ti indung kaluarna anak Soeharto aya indungan jadi Soeharto terus SBY aya ibuna jadi SBY kuari Jokowi atuh aya mana urang teu wauh ka Jokowi mah ka mana teu wauh deh sarua tapi tetep boga emak nya ge Habib Rozak nya boga emak nya henteu tapi jelas kan lahir ka dunia aya emak antak kula boga dongeng aya hiji jelema boga pemajikanna dipoto kunyana dipoto dibawa bae fotona dibawa bae ke asal di mobil gue jana di deuleu foto pamajikanna oh jadi asupeun deui ke lamun diuk di riungan kesel dibawa dibuka di deuleu foto pamajikanna di kantor gitu kene jadi loba nu memperhatikeun hebat amat sih teh jelema foto pamajikan dibawa bae berarti seorang ibu anu pasti cak batur teh ieu jadi tuladan
kajian kukumaha ieu mah di mana bae nya nama di mobil foto pemajikan apa nu dileungkeun kayak diasupeun ka dieu geus seuri bae nu di tukang meureun aya ieu kajian kukumaha ge naik kereta naik kapal foto pemajikan apa nu dibawa di kantor gitu kene seminggu sebulan diperhatikan ku babaturanana akhirna kan nanya babatura ampura kok darek nanya aya naon aya da si ente di mana bae asana nu di deuleu foto pemajikan memang hebatnya sata naon ya geulis jasa apa memang piawai jasa apa memang didikanana ka anak ngadidikna bagus jasa atau kumaha atau menyentuh hati geulis teu sabaraha pinter teu sabaraha yuk apa ngadidik anak tilau tapi kan ieu make di deuleu-deuleu bae eta teh di mana bae aing boga problem deuleu foto ieu cager cek mah pan bisa cager sebab problem nu mana bae teu leuwih gede tibatan problem pemajikan aing jadi mun geus deuleu problem pemajikan aing kabeh leutik problem mantak aing jadi tenang cek mah popohara kuring aya di tukang ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang carita ahli Allah urang dongeng ti para sahabat tabiin asbat tabiin teu kudu jauh sakumaha tadi Syekh Nawawi terus datang ka ayeuna ahli-ahli Allah pohara padahal mah konsepna cuman Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin eta konsep jadi wali teu kudu jauh-jauh sebenarnya mah ngaji teu kudu ka ihya teu kudu ka hikam lamun urang geus nyaho makna alhamdulillahirabbil alamin bakal jadi wali sadaya puji tangtu ka Allah teh nu mangeranan alam kabeh eusina kalayan singkat berarti urang teh milik Allah berarti urang kudu kaluar tina sakuabeh naon bae sebab nu aya ieu adalah milik Allah urang boga imah nu Allah kaluar hate urang ti imah urang boga mobil nu Allah kaluarkeun hate urang ti mobil urang boga taneuh milik Allah kaluarkeun hate urang tina taneuh alhamdulillahirabbil alamin khuruj an baiti wujudi keluar tidak imah wujud urang sehingga urang ge ulah diaku kulantaran jamna jam 12 ieu mun didongengkeun iya kana budu rame jasa bakalna ngan dicukupkeun sakieu bae hiji kulada kurang sehat kedua geus cukup tadi mubalik anu luar biasa insyaallah ke urang jaritakeun ar-rahmanir rahim na mantap jasa dicukupkeun sakieu lantaran jam 12 dahar setengah jam kemudian yuk keur carita urang mudah-mudahan nu kumpul di dieu jara di ahli Allah lamun boga dosa dihampura lamun can bisa ibadah dibere bisa ibadah can lazat dina ibadah supaya dibere lazat ibadah kalayan cacampuran jeung ahlina urang bakal kagulung ku ahlina bakal kasiram ku ahlina bakal kahujanan ku ahlina sehingga engke urang teu puguh teu karuh sok aya asup ka jero hate sanajan bari seserian lalagaan makrifat marahasia Allah dibawa ke ku ahli makrifat di mana bae Allah anu metakeun nyulusup ka jero hate nu penting urang yakinkeun bahwa pangeran urang Allah nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guru-guru urang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala urangna ngaku jadi muridna insya Allah ta'ala masa kitu bae doa terakhir Nyi Ummu Kulsum mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
doa nu terakhir, mudah-mudahan para pejuang agama Allah, santri-santri, ustadz, kiai diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abdilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma iftah abwaba as-sama'i li ruhiha wa jafil Allah an jambiha walakin halamna wal hujjata yawmal qiyamah. اللهم يا شهيدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل من أمرنا يا الله فرجا ومخرجا يا صريخ المستسقين ويا غوث المستغيثين إنك تعلم مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. اللهم يا شهيدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل من أمرنا يا الله فرجا ومخرجا يا صريخ المستسقين ويا غوث المستغيثين إنك تعلم مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.